Ngging hilap subscribe terus nyalakeun lonceng notifikasina. Ayo tamannya anak teh. Nanti gara kayak pameran. Itu di pasar-pasar. Lama masa kakara ka dia ya. Pasti ramai. Kayak apa? Nya kakak dia orang mah ya. Kakara apa saga aya taman. Orang Urang oge anu deukeut asa kakara euy. Ka dieu mah. tadi mah. Kakara urang anu deukeut ngahaja dewa ka dieu ge. Teu pangulina. Biasa mah jahit bisa. Aya pangulina. Ayo cung kopi lila pisan. Enggak sadek kayak geus di Pak Iran pesankeun di tonggo. Wah, terus cek urang itu tah mawa termos tadi mah. Tere. Wah, ngerakeun atuh kan. Jom bawa termos. Ada lagi ya. Mas kopi dong boleh pesankeun. Ya, ini. Ya pan kopi datangnya. Bagus, repot di tonggo na teh. Nuhun, Bu. Nanti lu. Dari mana sih aneh? Hah? Mana pesen kopi itu? Oh, pesan es hiji. Pesan es. Es. Jadi urang ya. Hah? Nya sok. Bang ada pesan es tadi. Teh kopi ya lah. Ah, ngopi yang betang Mariot. Nya. Cek ngarupi malah. Arek kukuringan deui, ulin. Ayo siapa? Nah, ya Gus datang es. Oh, maneh mah. Sama Nuhun, Bu. maneh miwal pisan ti batur maneh mah. Ah, ngaca ke? Sarua alhamdulillah dah. Lain biar bisa ka dia ke. Tertukurilingan gitu. Deden dia. Kan geus di lembur kayak geus lila di lembur. Dia. Di dieu nama. Bukan di Jakarta. Henteu geus lila dilemburkan ieu di alhamdulillah ya dipercaya ku akhir li gitu kan. Heeh, buat taman ieu. Jadinya kali atuh syukur alus mah. Tak lah. Syukur atuh aya gitu. Nah, mau mulai tunjung babaturan orang kadari ya. Kadar ieu. Mang Yus ge aya mah. Aya. Luhur tuh di situ. Oh, Ya kere gawe. keur lah keur ngecek-ngecek Nya nya ka dieu engke deui. Nya, nya. Apa rek ditungke? lah ka ditu bisa. Heeh. Bisa renang maneh. Sok Karewat orang renang. Kayak batu urang mah. Geus aya tuh kebudaan geus aya. Kalau geus aya kan baru pernah mah isu. Yo. Yo. Ya naon? Naon ya teh? Lain. Si Deden sih ya. Mana Itu lah? duduk tuh. Aing pepanggil si Deden. Deden mana? Si Deden dulur si Deden. Wah, si Deden nu Jakarta. Kapan di dia ya nama di kapan di dia? Geus balik. Betul geus. Berarti aya di lembur. Aya di dia, urang bebeja cinta dan yang mamang cinta di dia aya cinta. Eks ka dia? Nu benar. Bener aing mah tuh di ditu tuh ngobrol tadi jeung urang ogeuna. Gara jeung sira ka dia Si kadenya. Ayeuna. Yang panggil. Aduh. Yo baru posisi deui. Lain, Mang Mang. beres ya. Mang ieu saya panggil yuk ka ditu bisa marulang manten. Oh, Oh, bieu teh geus eta tah ka dieu deui. Yuk bisa marulang manten yuk. kela teh nya. Sok. Sok. Aya si Deden di mah lain meureun jiga itu mah. Oh, kecok kata ngerakeun. Si Deden di Jakarta geus lila ge. Pan heuh urang mah ngedeng. Menyakai bejana ka dulurna. Oh, eta mah cek urang mah salah tetempoan geura. Saru meureun saru eta mah. Mana? Rakeun we antep hayang nyaho geurang ke ka dieu bener teu kitu nya. Yang apa we urang mah. Ye, Percaya lu. lain Bener. hanya itu yang sorangan ka dieu kumaha sehat. Nya. Percaya. Di mana Deden? Lain heuh atuh ngomong itu kan. Di mana we lah. Di lembur geus lila tuh lo mau ngobrol. Ih,
biar kaget ge cek yang mana ya ayam mana di dia. Kapan tadi kerdihan lah, aya ieu nempang kopi. Jeung aya jeung barudak Teu lain pang na aya di lembur eueuh bejana. Gila lah. Tadi ya orang teh dadan di Jakarta. Jadi bos ya. Lain berarti mana teh digawe di taman Miana. Ngurus taman. Terus sama dipercaya Pak Heri. Terus ke di kota ieu gitu lagi di lembur bae. Ngan orang mah teu kartina maneh aya di lembur nepi ka eueuh bejana. Libur ieu kata oge. Bisa digawe dia itu. Berarti geus di Jakarta ya. Terus di Jakarta orang lagi di dia. Orang pada oge kan mungkin di lembur kan datangan orang tuh mun maya saya ke Karabel dia di oman di dia. Karek rencana mare kurang ka bakal mandi karek tadi. Kario lah. Teu nyangka aing maya pagi di dia. Bisa milu gawe orang sudah lihat. Milu bisa. Bisa deh. Lain itu enggak. Sok nyar kereng. Kita mah teu eta dan juga biasa masih kan ya dan. Biasa. Wah, mau urun si Deden mau buruk mah. Aing sok inget keur aja manehna teh aing pete-pete. Karena nginum. Boro-boro enak mah gitu tuh. Bener bisa. Bener karena nginum itu. Eureun deh. Geus eureun kita. Baru lama lamun teu lamun sanuk ngagoler mah sih. Anu bukan kamalir mah. Lain sabotol dua botol tuh dua balon. Bolong mata aman gitu. Jadi aya nama geus eureun deh. Geus eureun bisa. Halus. Nah, kapan gitu? Anu sih karena nginum pangkana eureun ka hiji urang. Naon sih gitu manfaatna gitu. Ieu mah aja urang pribadi. Bener dan bener halus. Memang ya bener dan Karena omong darare gitu kan ini mentak lah geus tinggalkeun. halus. Kan lamun kana ngarumah can bisa eureun pasti pagawean kana kartu. Komol duit euy. Mau dibere loba duit. Nah, kalau teh urang ge karena nginum geus. Ngadu harian geus gitu. Kok anu ngaruksakeun aktivitas. Lain pan aya di Jakarta mah sok loba tawuran meureun milu. Aya batur tanaman ieu geus teu borot taburan teu teunggel geus teu taburan geus teu. Halus. Alam mah teu pangrese sia teh di lembur. Mikir berarti kita mah Eta erana gitu. Halus satu geus sakala eureun. perubahan udah aya jalma. Kudu kitu, Cung. Alhamdulillah saya bisa tinggal urang. KWW Geus teu urang geus pangsiun pisan kan AWW pemajikan itu kumaha? pamajikan aya. Yang pamajikan aya na. Itu aya pamajikan tadi gua pamajikan anggur di dieu aya. Lemburna. Ya mah. Mun ngeureun majikan. Lamun pas ya teh garlut yang pamajikan. Mas ya. Lain karo lain eta mah. Yang mata mah adatna Lain kan buka cita-cita pemajikan teh yang jadi artis kurang adegan unggul drama baik kesana jika nu parasa teh lain Tara tetenggo. Tara KDR teh. boro-boro ka pamajikan urang maka batu teu wani Nanti geus cager dia. Nanti geus eureun sakala rupa ge mana. Contoh ada si Picung mah boro-boro bisa ngeureunan kitu atuh. Kese urang mah. Picung si Uwo ya kolot-kolot oge nanti teh. Betul ieu teh. Tapi contoh ini deh Sanggenan kana sakala rupa. kan hiji urang pan urang gitu geus kana ngadu teu ka awewe komong hiji urang can bisa eureun teh Naon? kana jujur jujur kumaha? Jujur kumaha? jadi can bisa we jujur teh gitu urang hiji gitu can bisa Jujur ngebohong itu. jadi urang can bisa gitu tengah bohong teh jadi mun urang beki loba nu nanya teh Ngomong model naon, ngomong model. model segala we model ditanya gitu urang teh bisa we Atuh model bieu ge ngomong mana teh. atuh betul Angger kene. Ari kitu. Tah, ai kitu mah urang aja sampai Ramadan can bisa narima di bohongan. betul itu urang kaya Ayo mungkin pemain dia. Ayo.